warahmatullahi wabarakatuh. Asupna agama Yahudi ka Jazirah Arab. Dekat catur di jalana lapat-lapat geus katingali ti kajauhan panto gerbang kota Yaman anu aya di hareupeun eta rombongan. Teu kungsi setengah poe antarana rombongan pasukan Taban As'ad asup ka gerbang kota Yaman disambut ku sakumna pangeussi nagri anu geus nganti-nganti pasukan Taban As'ad mulang ti pangperangan. 2 poe ti saprak kadatangan Taban As'ad ka negeri Yaman. Taban As'ad nyaur sakabeh ais pangampih kerajaan teu poho para pimpinan anu nyembah seuneu jeung nyembah barhala. Tujuanana maranehanana rek diajak badami sarta Taban As'ad baris ngaganti kapercayaan urang Yaman ku agama Yahudi. Teu butuh waktu lila leugeudeut para inohong karajaan ngaleupneungkeun ngabandaleut muru ka balai sawala. Sanggeus tepi kana waktu anu ditangtukeun pok Raja Taban As'ad ngamimitian biantara. Aya sabara-bara hal anu kudu dikanyohkeun ku sakabeh ais pangampih karajaan. Salah sahijina anu baris dipagunemkeun nyaeta urusan kayakinan. Salila ieu bangsa Yaman nyembah seuneu jeung nyembah barhala. Hal ieu geus lumangsung kacidalilana di zaman luhur urang. Saenggeus ku kami ditaluntik kalayan imut pisan make rasa jeung perasaan sing horeng geuningan eta lampah teh kurang sapagodos. Nu akhirna kami nyokot kasimpulan urang Yaman kudu pindah agama ka agama Yahudi. Sabab eta agama teh puguh kitab sucina, puguh anu disembahna zat anu murbang alam nyaetana Allah. Supaya leuwih jelas kami jeung 2 urang panita Yahudi anu ngahaja didatangkeun ku kami ka ieu nagri pikeun ngajait rahayat-rahayat Yaman tina jurang kabodohan. Satuluina sacara bagilir Raja Taban As'ad jeung 2 panita Yahudi nerangkeun sakabeh hal-hal anu pakuat pakait jeung agama Yahudi. Saenggeus dianggap rengseh pok Raja Taban As'ad dumanya ka para pimpinan anu nyembah seuneu jeung para pimpinan anu nyembah barhala. Hatur nuhun kana asih piwelasna Sang Raja Taban As'ad. Kami minangka pimpinan anu nyembah seuneu jeung nyembah barhala moal bisa narima kitu wae agama anu karek datang ka negeri Yaman. Sabab agama anu ku urang dijalankeun ratusan tahun mangrupakeun agama warisan ti leluhur. Nyata-nyata geus mereh hal-hal anu gede agena pikeun lumangsungna kahirupan di bangsa Yaman. Kami tetap nganggap yen agama anu ku kami dianut mangrupakeun agama anu paling bener anu moal aya babandinganana, agama anu sampurna. Sabab salah sahiji alasan saupama di dunia weuh seuneu maka kahirupan di dunia moal lumangsung saperti anu ayeuna kaalaman. Cohagna nepi ka belut-buluan orai jang-jangan kami salarea moarek incah balilahan
tina kapercayaan anu ayeuna ku kami dianut. Eta paguneman beuki lila beuki panas kaayaanana, tapi ku parigelna Taban As'ad dina ngatur jalma-jalma. Pokoy Taban As'ad mere deui lolongkrang ka pihak masyarakat supaya ngajukeun kamandang patali jeung ieu persoalan. Cung salah sahiji wawakil ti masyarakat ngacungkeun leungeunna isyarat yen manehanana menta waktu pikeun cacarita. Sok saha eta ti pihak masyarakat anu rek nepikeun usul? Prak gerang ngomong. Hatur nuhun Kanjeng Raja. Abdi parantos dipapalin lolongkrang waktos pikeun ngadugikeun pamanggih Sun. Bok gara omongkeun naon pamanggih anjeun? Kieu Sun, abdi salaku rahayat ngaraos bingung. Anu mana anu kudu dipilih? Naha tetep ku agama anu lami atawa kudu ngagem agama anyar nyatana agama Yahudi. Tapi abdi emut yen di negeri urang di Yaman aya hiji patempatan suci anu sok biasa ku urang dianggo mereskeun hiji paceng kadaan nyaeta gudang seuneu anu aya di palih kaler. Usul pribados, kumaha upami ieu dua paneta Yahudi sareng pimpinan-pimpinan anu biasa nyembah berhala sareng nyembah seuneu urang tanah kaditu ayakeun sumpah sigi saha anu karerab leuwih teu heula ku eta seuneu tangtuna eta anu salah. Mung sakitu usul ti pribados kaulanun bobot pangayon timang taraju nyangakeun kegamparan Taban As'ad Sun. Ngadenge usul ti wawakil masyarakat siga kitu, Taban As'ad ungut-ungutan sarta pok. Usul anu hade katarima, kami menta waktu sakedeung pikeun tumanya kadua panita jeung ka pimpinan-pimpinan anu nyembah seuneu tur barhala. Pok Taban As'ad ngomong kadua panita. Panita Yahudi pamenta ti pihak masyarakat geus kadenge langsung ku anjeun. Cik nah kumaha kasanggupan anjeun duaan? Guaran dina waktos ayeuna urang cekapkeun sakieu heula mugi bae sasiereun sabeunyereun sing aya pulunganana khusus kanggo pun emang umum kanggo palawargi anu parantos nyimetan ieu rekaman ti awal dugi ka akhir. Urang teuneun dihandelem hieum tuna dihanjuang siang paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui bobot sapanon carang sapakan neda agung cukup lumur jembar hapunten Robbi tu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyan wa rasulah. Rabbana atina bidunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.